sebagian hadis Rasul lamun jalma anu kabur ti ulama, jalma anu ngabangir ti ulama, eta jalma bakal dipasihan nyaeta tilu balahi. Tilu balahi. Hiji bakal dileungitkeun kaberkahan kasabna, dileungitkeun berkahna kartina lain tambah-tambah kasayan karah tambah-tambah kamal goro namarina lain teu kasab lain teu hasil tina eta kasab tapi dileungitkeun keberkahan ari berkah nyaeta yajidu bil khair tambah-tambah dina kasayan diri pribadina anu kasabna. Hai orang kira-kira subhanallahnya tak emota orang teh malami di alam dunia bakal balik ke alam anu bakal kasolat naon atuh nyata bahasana saur semua poe panjang alam langgeng anu moal deui tina eta alam bade sae bade awon pasti bakal karaos. Sedangkan di alam dunia dijadikan majru atau akhirat artina tempat pepelakan pikeun akhirat. Jadi berarti ieu teh keur pepelakan sarasana keur tataneman. Ibu ayeuna teh urang teh keur tataneman. Tataneman nyaeta tataneman keur amal-amal akhirat. Ngan kade orang walaupun ia bentuk amal akhirat kade bisi jeung bisi urang ditapura anu mata ku hiji amal ngelebur kana ganjaran eta amal urang sadayana. Sing ngan kade ibunya niatna urang hiji karena ngajalakeun parenta Gusti, kadua nyata ngajalakeun nyontoh parintahan Rasulullah. Tulisan itu berarti orang sing sae niat mah hari niat anu sae eta geus ditulis hiji kasayan bila mana minda mau kana eta kasayan Allah beres 10 kasayan kumaha sakitu tak mudah-mudahan kurang sadaya mampu ngajalankeun kana syariat anu diparentahkeun ku Gusti Allah jeung anu sumpingkeun kunjung dengan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mana untosna sebetulnya syariat nyata agama Islam. Jadi ngadegna alam dunia nantungna alam dunia salah sawiosna ku ilmuna ulama. Lamun urang kabur ngabalieur ti pirang-pirang ulama nomor kahiji dileulikeun keberkahan. Kadua bakal dipasihan kakawasaan ku Gusti Allah sultanan dzaliman artina raja penguasa pamimpin anu zalim. Lamun urang kada di ya, lamun urang ngabalieur kabur ti ulang sabab ulama menggunakan nyaeta mangrupikeun nyaeta cahaya saalam dunia. Cek sebagian keterangan ulama ummati ka'ambiyai Bani Israil. Ulama umat kaula saur kanjeng Nabi sami seperti nabi-nabi Bani kaum Bani Israil. Pangkat jeung darajatna gelarna sama jeung Nabi. Bangsa kaum Bani Israil itu ulama umatna kanjeng Nabi. Bahkan sebagian keterangan ulama ngungkulan darajatna nyata ngungkulan kasangabeh jalma-jalma anu iman. Sabaraha derajat 700 derajat. Mangga urang iman nya sadayana iman
sadayana imam lamun di bandingkeun darajatna urang mah ngan sadarajat ari ulama mah 700 derajat. Perkara antara dua derajat cek sebagian keterangan sarua jeung 500 tahun. Berapa? Dua derajat nyaeta seperti nyaeta 500 tahun. Maka ayeuna 700 derajat sabaraha ku mulia kena ulama nyaeta sabtu ulama nu tadi warasatul anbiya. Ieu teh keur ngadegeun nyaeta alhamdulillah. Lamun mabur atawa ngabahir tu ulama nomor katilu bakal keluar di alam dunia kalawan teu iman naudzubillahi min dan naudzubillah. Ulama cek sebagian katakan tinggal we annadu biwajhil alimi ibadatu. Ningal karena pamunteuna ulama eta jadi ibadah. Ningal ngomong karena pamunteuna ulama eta jadi ibadah. Pantes kabina-bina salah hiji nyaeta ngadegna alam dunia nyaeta ku ilmu na ulama. Bahkan sesebagian hadis Rasulullah naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Hartina kulemna alim ulama mah langkung sae tibatan ibadah jalma-jalma anu bodoh. Bahkan aya hiji hikayat ieu ka kuping Bu. Ibu ka kuping ieu teh. Ayah hiji hikayat ayah iblis nangtung di payunan nyaeta panto masjid rek nganggoda anu keur ngajalankeun salat. Eta iblis unggal rokok bek asup henteu tios lo bahasana ninggal junjungan alam hei iblis ari anjeun keur naon cek eta iblis ari kaula teh nyaeta teh ngarusak jalma beribadah salat tapi kaula sieun ku jami anu keur kulem keur sare ari keur jalma anu ibadah keur salat teh dirusak ari jalma anu sieun eta iblis sieun ku jalma anu keur cek junjunan Kanjeng Nabi nyarios ka iblis ari salat teh eta keur ibadah mudajat ka Gusti Allah. Nah ari keur jalma anu keur salat teh sieun ari jalma anu keur obok sieun dipegasi wajib. Jawab iblis sabab eta jalma anu keur salat teh jalma anu bodoh. Ari jalma anu keur ulem eta jalma alim hatina para alim ulama sieun. Keluarga sakitu berarti penting pisan urang nyaeta gaduh ilmu. Paingan cek katarangan nyaeta lamun urang hayang beres alam dunya ma'al ilmi sarta urang hayang beres dunya jeung akhirat sarta make ilmu. Tah mana atuh urang teh anu kudu dituturkeun ulama. Tapi kade ulama pan aya ulama teh di dieu teh anu tiasa ditaklid kadang-kadang teu tiasa ditaklid hartina teu tiasa diitsbah aya subeukeun nyaeta wailun li ummati nyaeta ari wel teh pikeun umat kaula anu mana min ulama isui nyaeta keur ulama-ulama anu awon. Nah aya ulama awon seueur kabina-bina tawakuf anu kasuhun. Nah cenah
seueur pisan Allah masih ilmu ka hiji jalmi tapi eta ilmuna lain mata nyalametkeun tapi mata mador lain ngumpulkeun dirina tapi kadang-kadang madorotkeun ka jalma anu sejenna. Kan eta. Mana kade bisi urang dititipan ilmu matak madorot ke dirina matak madorot ka anu sejenna eta teh cawisna neraka we. Neraka. Mudah-mudahan urang sadaya tulabul ilmi anu ayeuna kalawan ngalingikeun kabodohan sabab banget siksa engke dina poe kiamat nyaeta jalma-jalma anu bodoh ahlina. Gitu tah. Banget siksaan. Gitu. Kan tahunya urang tahu kami. Kumaha sakitu kade urang poma urang tuturkeun ulama terutama ulama-ulama urang anu dilibatkeun akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Urang mah organisasina diakui nya eta NU Hartina Nahdlatul Ulama tuturkeun ulama-ulama urang. Insyaallah bakal selamat dunia jeung akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ulama-ulama urang sadaya aya dina kasehatan lahirna batina panjang usahana naon artina sabab mautul alimi ari mautna ulama mautul alami maut ala amun maut ulama sarua we jeung maut sieun kabina-bina mana urang bila mana jalma atau asal salios ulama nangkulkeun bila mana sedih eta jalma ahli neraka itu sedih-sedih aja bila mana ngaturkeun ulama eta jalma bakal menang kana langsaan engke di akhirat. Mana urang-urang ke urang sadaya nya guru-guru urang para alim ulama anu teu kaluar ulama tina akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ku Allah nyaeta di payungan ku pitulung di amparan ku karidwan diiringi ku hidayah di serangan nyaeta ku magfirah kalawan diliputan ku rahmat Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal